Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring, haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca carios anu katunda sababaraha dinten kapengker. Nyata carios nyambung misteri anu judulna Tumbal Anak Parawan. Kalina dinten ieu teh nincak di bagian kaopat. Ieu dongeng nyarioskeun laku lampahna jalma anu kasasar lampah kasarung kana munjung nya alatan ku hoyong beungar. Janten ieu kaitanana teu aya sareng sejarah atanapi sareng salah sawios jalmi anu ngumpingkeun ieu. Ieu mah mung ukur dongeng, namung inspirasina kenging nyandak tina kajadian nyata anu kantos kauning aku simkuring dumasar ti sumber carita anu tiasa dipercaya. Nanging ieu cariosna sadayana ge parantos mangrupikeun rekayasa carita. Kalan ieu mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Begituna bilih aya anu kasinggung atanapi kasebat jenengan eta mungkal rasa nungkul. Nya pun kitu lembur tapi naon mung saukur ngalengkepan kana ieu carita teu aya hubunganana nya sareng anu didongengkeun. Mangga ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nya atuh aki kade ati-ati bisi teu kasewan si komod ngajurungkeun ake kuncen. Dasa nyana lamun ngadaguan raat teh matak hese neangan titincakan. Bisi matak cilaka ka ake kuncena. Keur mah poe katurug-turug kan matana geus teu pati awas. Sabab geus kolot ake kuncen teh. Hujan teu daekeun raat. Anggur beki ngagebret lir anu dibahekeun ti langit. Sora guludug pating gelendung, kilat pating baranyai. Sora anjing leuweung rame babaung patembalan. Angin ngagelebug ngoyag-ngoyag tatangkalan. Si komod ngahod-hod handapkeun batu gede. Pikiranana ngaderak ngabarung sinang. Dedengan manehna mangsa mencit embe miraraan pamikiranana. Hatena jadi sumeblak. Mangsa ka tengah peuting hujan raat. Angin ngahiliwir lirih, langit geus lenglang deui. Kitu deui Sang Badra ucang angge di antara mega ipis nembongkeun cahyana. Manuk peuting disarada dina dahadan kai. Si komod jadi kasarean bari nyarane kana batu digeburan ku angin beuting anu harita ngahiliwir ting-tring. Mangsa kajanerinakeun si komod ngarenjang. Manehna lilir tina sarena sabab kadengieun aya anu ngagebrug teu jauh ti manehna. Sanggeus gigisik kana panonna manehna langsung ngareret ka palebah datang sora anu ngagebrug. Ari breh di hareupeunana aya karung ngadungkuk metet ku eusi. Ngan duka naon eusina mah. Si komod bolotot teu ngiceup-ngiceup nyidikeun anu ngadungkuk hareupeunana.
Itulah kadalah. Geuning ujug-ujug aya karung. Naon eusina nya? Si Komod nyarita sorangan sanajan hemeng tapi pikirna mah jol kan harta wae. Cek pikirna bahwa eta teh harta pamere ratu siluman. Mun nya eta eusina duit manah ti lobana. Pikir si Komod doroweco dina pangharepan anu sugan nya. Sanggeus si Komod ngomong sorangan, seor ujug-ujug aya angin ngaguruh rongkang. Munggang gunung teu bepugu ngadadak ngarieg inggeung. Anjing leuweung deui-deui babaung meni melung. Keur kaayaan kitu barakatak aya seserian meni ngagagak. Kalian sorana handaruan meulah simpe wanci janari. Komod. Eta karung jang Andika. Jung geura bawa balik. Tapi teu meunang dibuka sancan tepi ka imah Andika. Anu tadi babarakatakan ujug-ujug cumarita ka si Komod ditungtungan deui ku ngabarakatak. Ngabejakeun yen eta karung teh jang si Komod. Harta pamere ti Ratu Siluman. Karung jang aing non eusina nya. Tulus sigana aing jadi jalma beunghar teh moal salah deui eta pasti duit ti Ratu Gunung. Si Komod langsung curigak. Kalayan langsung ngomong sorangan. Hatena ngageter jejantungna dalidug mota. Sabab si Komod yakin eta teh pasti duit pamere ti Ratu Siluman. Kuniang si Komod hudang langsung nyamperkeun kana karung. Hayangeun ngabuka eta karung panasaran ku eusina. Tapi manehna ingeteun kana amanatna ti siluman nu tadi babarakatakan. Antukna eta karung ukur ditangkep. Tapi manehna ingeteun kana amanatna ti siluman anu tadi babarakatakan. Antukna eta karung ukur ditangkep bari dicabakan. Hatena guliga pikirna yakin yen eta teh pasti duit. Urang tunda heula nyaritakeun si Komod anu harita keur guligah alatan menang karung anu matet ku eusi. Urang nyaritakeun heula kajadian di hiji lembur anu pernahna di suku Gunung Tampomas wewengkon Sumedang. Harita teh wanci sareupna malam Jumaah. Nyikona keur tutulak jan nela. Anakna anu lalaki duana oge keur katajuk ngadon diajar ngaji. Ari anakna anu awewe harita teh keur dahar jeung lauk lele meunang useup ti susukan. Nyikona basa keur tutulak bulu punukna ujug-ujug carengkat. Hatena ngarasa aneh beutu pupuguh ngadon lalwang. Basa leungeunna ngaragamang kana daun janela anu pernahna beulah tukang. Ujug-ujug anu ngolebat singsar wahideung. Renjag nyikona ngarenjag. Bulu pundukna beuki carengkat. Keur kitu cungungung. Aya sora anjing babaung mani melung. Nah aing ngadakeun kieu. Parang siang jurig nyuri. Heugang Komod can datang deui. Nyikona ngagereneng bari ngabiligidig
sababanina boga tetempoan anu mantak sieun. Nikonah teh sing horeng pamajikan si Komod anu harita keur nyaba geus sabaraha poe can aya mulang. Can oge anggeus tutulakna kadengeun kumanehna aya nu ngajerit minta tulung datang ti tempat anakna nu keur dahar. Renjag Nikonah ngarenjag. Saterusna langsung ngaberetek ka palebah anakna. Bareng nepi ka palebah anakna kasampak anak awena keur adug songkol bari nyekelan beheungna. Tina sungutna nyebrot getih hirup siga nu dipencit. Anak aing, kunaon nyai? Nikonah ngajerit maratan langit nempo anakna dina kaihan kitu. Tulung bapak. Anak Nikonah nu keur sumedang parawan jejeritan bari nyekelan beheungna. Bauna bajuna geus baseuh ku getih. Anak Nikonah burial bencelik, sorana beuki leslesan. Tapi anehna nu disamarna teh ngaran bapana. Panonna Banjir Cimata amekanana renghap ranjub. Tulung, Nikonah jejeritan. Awak anakna langsung dirau. Tepat dilihat ting burudul tatanggana. Aya naon Nikonah? Seorang tetanggana hari weus-weus pedah Nikonah jejeritan siga nu keur aya dina bahaya. Tarulungan ya anak kuring ujug-ujug kieu. Nikonah rawah riwih badina nangkep anakna. Anu harita kain anakna geus teu bisa nyarita. Tina sungutna nyebrot getih hirep. Astagfirullah nyai. Buru-buru ka bapak ka puskesmas. Atau langsung we urang ka imah bapak mantri. Tatanggana nu geus ngilu di dinya langsung pada satujuan eta anak Nikonah digotong di baraba ka imah mantri kesehatan. Sabeg ka puskesmas leuwih jauh tempatna. Jauh ti imah Nikonah ka imah mantri kesehatan teh kudu leumpang mapai jalan satapak bari ngalibatan jalan tarahal. Sageus aya kana 2 jam na leumpang serog rombongan mawa anak Nikonah anjog ka imah mantri kesehatan. Anu gering langsung digolerkeun di dadipan. Bapak menterina rusuhan mulu anu ngagoler. Tapi barang mantri kesehatan marisa anakna Nikonah manehna ngarenjak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ieu mah tos maot geuning bapak-bapak. Mantri kesehatan cumarita ngabejakeun kayaan anakna Nikonah. Anu emang keur di jalan keneh ieu budak teh ngaleupaskeun nyawana. Nyai Maimunah. Nikonah jumrit panjang. Awakna langsung ngalumpuruk lir kapu ka ibunan. Kapiuhan bari ngarangkul waruga anakna. Jiwana teu kuat teu narima kajadian anu teu disangka-sangka. Anak Nikonah lir anu disamber heulang maot dadak-dadakan. Kumaha kajadianna ieu teh bapak-bapak? Geuning tina corona ngaluar-luarkeun getih anu sakitu lobana siga anu dipencit wae. Mantri kesehatan tu banyak ka bapak-bapak anu nganterkeun anak Nikonah. Sabab ngerasa aneh bet aya pasien ngaluar-luarkeun getih tina tikoro sakitu lobana. Ari cek indungna mah cenah ieu budak teh keur dahar jeung lauk lele, ujug-ujug ngajerit minta tulung. Barang ditiangku indungna ti corona nyebrot ku getih. Duka lamun kabeurean mah. Seorang bapak-bapak anu nganter Nikonah langsung nyaritakeun kajadian anu tumiba ka anak Nikonah. Ari bapana nu mana ieu teh? Mantri kesehatan luaklik dengan bapana Nikonah Nyi Maimunah. Sebab di tadi anu nemalan teh ukur tatanggana. Bapana mah nuju teu aya, cenah mah nuju nyaba ka wewengkon Ciamis. Bapak-bapak anu nganter Nikonah ngajawab ngabejakeun kayaan si Komod. Anu cenah geus aya kana 4 poena can mulang.
Jung atuh barawadi mulang ieu layon pula sarawe sakumaha mistina. Hampura guring teu bisa kukumaha da kaayanana tos maot manten. Manti kesehatan sesadu kan waraya di dinya sebab manehna teu bisa nulungan alatan pasena maot di tengah jalan. Saterusna mah eta layon dititah dibawa di mulang atuh indungna buru-buru dililirkeun tina kapiuhanana ku jalan irungna diasongan minyak wangi kana irungna. Nyai anaking ikona sang lilir gauk midangdam nyamat-nyamat anakna. Tos ece sing ikhlas kana papasten. Mana kitu oge tuang putra tos dugi kana waktosna kedah dipundut kuno kagungan. Ampura kuring teu bisa nulungan da geuning pas dugi ka tempat sim kuring. Ia murang kalih teh tos janten layon. Babantri ngabeberah nyikona bari teu pohon sasadu. Sabab manehna teu bisa nulungan. Da anak nyikona maot manten waktu di geusana lampahan muruka imah manehna. Bring atau nu tadi mawanyi Maimunah teh baralik deui. Nyi Maimunah digotong deui kana gotongan nu tadi. Ngan ayeuna mah nu digotongna teh mayit. Coba anak nyikona teh teu bisa katulungan. Maot di satengahing jalan waktu rek ka mantri kesehatan. Puguh we salelembur ngadadak geunjleung anu ngalayat ngaleut ti siklukna ti suklakna. Bobatur salemburna pon kitu di tatangga lemburna pada ngalayat. Bari sakalian harayangeun apal kana kejadian anu sabenerna. Layon anakna nyikona sanggeus dipulasara laju digolerkeun di tengah imahna. Moal waka dikurebkeun sabab harita geus tengah peuting. Jadi rek isukan we isuk-isuk jalma-jalma nu ngalayat terus daratangan. Kayaan lembur geunjleug sabab maot anak nyikona teh teu munasabah. Jalma-jalma nu ngalayat loba anu ting kecewis boa-boa cenah. Sabab bapana keur nyaba wuri-wuri anakna maot dadak-dadakan bari pikawitireun. Lain saurang dua urang anu boga kacurigaan ka bapana eta budak anu maot. Sabab si komod mah apa nanti barata oge terasing ingkah jauh. Buah disulurkeun budak teh ku bapana dipake tumbal jang pasugihan. Saurang ibu-ibu anu kelempang tas ngalayat make humandeuar anu teu puguh. Kekecapanana siga anu boga sangkaan goreng kasih komod. Bapana eta budak anu maot. Piraku teuing ge sih? Kapan sagalak-galakna oge maung terengahakan anakna? Komodo ieu manusa manyarek tega numbalkeun anak sorangan. Jabaaning anak awewe anu ngan hiji-hijina. Salah saurang anu bareng leumpang nempas carita Nyi Esih. Sok sanajan pikir nama rek meh sarua. Tapi manehna teu percayaeun lamun si komod tega ngalakukeun sarupa kitu. Lah bisa wae. Sabari jalma nu geus kapoekan masuk boho ka temah wadi. Buktina anakna maot teu pupuguh. Disebut kabeureuyan piraku teuing jutuk lauk nepi ka bisa ngeluarkeun getih sakitu lobana. Kapan cenah ceuk anu nempo oge kewas nu dipeuncit cenah.
Nyi Esih nempas babaturanana bari ngabiligiri ka tena ngarak kacak nempo ala kaayaan anakna Nyi Kona. Budak bager tur daekan teh make pondok umur. Esih romlah menggeus ulah ngobrolkeun kitu patut bisi kasupitna. Eta mah mana kitu oge si Maimunah teh geus nepi kana jangjina. Nyi Itar cumarita ngageunggeurkeun ka baturanana sabab dina denge teh kalah beuki ngacamrung ngadon ngumbar omongan anu ngandung fitnah kitu cek pikir Nyi Itar. Ih maneh mah Itar uing mah lain ngumbar fitnah ukur kacurigaan peda ku kabeneran bapa nanya bageus lila anakna ujug maot siga anu disamber heulang teu gering teu naon pirak ukur kabeurian jeung nepi ka maotna. Saumur hirup oge karet mah aya anu kabeurian ku cucuk lauk nepi ka maot. Nyi Esih ngagebes caritaan Itar sabab siga anu ngabelaan si Komod. Nya Nyi Itar pan sararea oge pada nyaho. Ari kulawarga si Komod teh jalma kokoro. Dahar isuk kanti sore, dahar sorean teh isuk. Bisa wae manehna kausap. Laju milih jalan singket anu hayang beungar. Nyimromlah mairan carita. Mang meunangkeun kana caritaan Nyi Esih. Anu adu renyom nyaritakeun keluarga si Komod lain ukur rombongan Nyi Esih wae. Tapi kalau loba anjal manu ngalayat jadi bogeun panyangka goreng ka bapana. Nyaeta ka si Komod. Sabab salga ieu si Komod sering humandeuar. Aral ku kahirupanana anu sangsara balangsak. Imahna geus reyod, pagawena ukur koreh-koreh cok. Nu matak si Komod teh sering ngaluarakeun kecap-kecap anu teu paruguh waktu keur ngawangkong jeung bapada batur salemburna. Wa isukna layon Maimunah anak Nyi Kona sanggeus disalatkeun di masjid langsung dibawa ke astana. Saturusan dikurabkeun deukeut kuburan inina kabeh anu jajab pada ngaluarkeun cimata. Sabab Maimunah teh budak awewe keur sumedeng parawan budi parangina teu boleh darehdeh ka bapada jalma. Loba warga lembur anu ngarasa kelengitan ku Maimunah. Omode Nyi Kona disapra kajadian anakna maot manehna jadi siga nu owah. Siga anu langlang lingling teu barang dahar teu cumarita. Terus we ngabangingik bari ngadagor-dagorkeun sirahna kana tembok. Untung loba jalma nu maturan. Jadi lamun geus kitu buru-buru pada ngarejeng. Geus sababaraha urang kolot anu boga pangabisa nyobaan marancahan Nyi Kona sangkan ulah kalelenjuan. Tapi Nyi Kona anger siga nu linglung. Harita oge waktu anakna dikurebkeun Nyi Kona mah dicara milu ka kuburan. Cina cicing di imahna pada ngajaga ku tatanggana. Sabab lamun diantep milu ka asana bisi matak ngariweuhkeun. Maimunah anak Nyi Kona ti si Komod geus buni kaurugantan heumbeureun. Ukur nyasakeun kapeurih kanu nyaksianana. Sabab sararea oge mangka duhungkeun ku kajadian anu tumiba ka Maimunah.
Pun para wargi rupina ceres nyambung anu judulna tumbal anak parawan bagian kaopat urang cekapkeun dugi ka dieu heula enjing atan pipageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios bilih kirang nyugumakeun atanapi salepatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.